makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna tak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah tuh nu ngeunaheun mah teh di aku awak nu Gusti Allah jai masa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parenthahna Allah lain aing mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku geus salat teh khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae pikiran mimitin haji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teu ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dileumpangkeun deuk ka masjid teh inget ieu teh leumpang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allah akbar kabiro nang Allah ya sasar sia eta can waktuna sia mah pikir bae miki bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh lain deui rasana ada lain deui tak kos kitu bae perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal ke datang sorangan alah ngeunaheun amat sok aya urang lamun bulan Ramadan teh Allah itisal tarawih ku gede-gede teh memang kunaon gitu tadina ngada rujak pas aya ngeunaheun jokos kitu jadi sajaritakeun Allah ngeunah batin teh sajaritakeun Allah nu bantak beda-beda wali beda-beda nyaritakeunana beda-beda pangalaman jeung beda-beda penemuanana ngan nyana nyaritakeunana hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu kan ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah naon sababna beusi engke moal ka urusan sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran mung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusia lantaran ieu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan eta teh di jero kolbu teh tah lamun geus eueuh makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah gitulah engke bakal dikumpulkan jaga di yaumal kiamat di masyar urang kabehan nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ia adalah musyrikin para kafirin deui bahasanya na kecuali nya ge ngabohongan dirina wallahi rabbina ma kunna musyrikin ta eta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan teh lantaran nya ngabohong ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu ke bakal katingali cararaan guruan muhajjalin caraan kabeh geus Kangjeng Nabi na di dinya ngan padu datang doang aya padu datang doang kabeh gak ditukeun baruan aya anu sabelah doang cek malaikat ieu mah sabelah doang sabelah ieu nu sakatuh doang can kence mah teh cek malaikat geus aya anta ge kurang bener tadina di dituna geus aya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun bukannya ayo geus beres kabeh karak geus we deui nu cang geus eta hebat Kangjeng Nabi disebut syafaatul uzma syafaat uzma teh nyapaatan nulugan nu doraka ai kanu henteu doraka mah teu naon ditulungan eta mah tuh geus ka sorga sorangan tah ieu nu bangsa cacangna entet-entetan terus ang sabelah ya saya bener-bener ya mah di dunia na dagang limbah Gusti peten saya tapi sekolahnya osok kan ieu teh saeutik cang sakieu doang gegeuraan teh kaburu Gusti dikeun nimbang barang abdi kitu cak malaikat ieu neraka teu bisa cak anjeun sorga bae masuk ngaji ieu sok ngaji maca sholawat nya ngebeten-beten ikeur carita syafaat alhamdulillahirabbil gede jasa urang iman kakang mata muludan rajaban lantaran naon engke tah sapaatil uzma teh engke diterapkeunana ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok muludan osok rajaban kajet teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang di aku sakitu bae geus
ulah hese-hese mun jana ngabidahakeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu ulah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan jana mah da kumaha medera tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan teman cenah lain yang muludan yang berkat ongkong muludan ongkong Masyaallah ya dek ya di perumahan geus wahabi geus ulah ngadalil-dalil nama teruskeun bae ulama inget wa yauma nahsuruhum jami'a engke tah Kangjeng Nabi cicing di tengah lamun urang iman ka Kangjeng Kangjeng Nabi aya salat masih ada carangan di jero hate sia teh aya aingan kadeuleun pan ku Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi mah boro-boro padu hareup ku ari geus neuleukeun Kangjeng Nabi teh kakalayangan ku ari teh lain lalagaan kakalayangan mana nuker maca sholawat mana nuker ngaji bungaheun Kangjeng emang kakalayangan teu maot Kangjeng Nabi ningali tuh aya di hadapan tangkal Ambon jeung Kangjeng Nabi teh yo di dinya bae teh ngajina betaheun jasa tah mah atuh di Kangjeng Nabi dideleukeun bae ya Allah sia cek teh sia tangkal Ambon nah tapi cek di tangkal Ambon tuh aing mah kadeuleuh nu di majelis teh kadeuleuh tangkorak sia meureun pamimpin di negara tersebut terjelas sebab saat eta encan aya anu dikolotkeun geus gapilah kapilah bae harita teh nu loba teh rombongan ieu itu pamimpinna rombongan ieu itu pamimpinna kopilah kepala kopilah musyawarah dengan kepailaan di negara orang coba orang nyeun aturan kumaha ya lantaran di negara orang teh akuari ieu geus paila aya ge kiriman ti negara luar kok di negara luar bisa ngirim ka urang sementara biasana negara urang ngirim ka batur ku ari urang dikirim teu etis cek kepala kopilah teu etis we kajian hukuman urang nyeun aturan kumaha jeung aturan anak nah setiap negara luar asup ka negara urang gorib garana tamunya maka dipersilakan untuk ngirim barang cuman dengan syarat nyana kudu nonggeng kudu daek didumbling maksudnya naon sih maksudnya supaya ulah ngirim barang jadi disingsieunan silakan kamu kirim ke negara kami asal kamu mau didumbling sakjana kok gitu amat jeung aturan aja sedek kitu bae man jican hayang tadi nama can hayang dudumblingan gitu teh sakaran nyeun aturan supaya negara-negara luar teh ya ulah ngirim ka dia disingsieunan ku ketua-ketua ku kepala-kepala kopilah mulai arembungeun geus kagok cekna geus kagok negara urang teh ku ari mah negara paila ulah aya kiriman ti nu sejen lamun aya silakan cuman nyana kudu daek didumbling atuh kan arembungeun embung atuh kudu didumbling mah nyacok nyana teh kieu amat sih nyieun aturan di samping didumbling kudu mayar opak dirham lamun nyana ngirim barang ka Urdun yakni ka Sodom di samping nyanana daek didumbling mayar deui 4 dirham sakali dumbling jadinya didumbling nya mayar mantep eta beres eta kudu lagi nu ngadumbling mayar ayeuna mah eta nu didumblingna nu kudu mayar atuh sararieun di luar nu Mesir teh anu Kuwait teh Dubai teh dan lain-lain sebagainya negara sekitarna arembungeun ngirim barang ka dinya kajan geus urang mah geus tanggung paila tapi mulai aya jelema kasep umur bebelasan tahun bangsa 15 16 tahunnya kasepna luar biasa nya asal kapangi bae jeung urang Urdun jeung urang Sodom nya selalu ngawer ka dieu bola aing ku sia dumblingnya nya kasepan
Watuh kasep ditangkep didumling horenganan nu kasep eta setan ya setan ngarupa jelema mulai supaya resep ngadumling sebab nyieun aturanna kos kitu ya otomatis lantaran ngeunah meureun sakali 2 kali 3 kali atuh setan na ge disebar anak-anak buahna ge watuh lain hiji lain 2 setan teh weuh asal geus beres didumling setan terus musyawarah deui di handapan tangkal kayu caringin enak ya geus aya meureun cangkal caringin tiba heula berarti sana ngaroblor ka disebar deui otomatis lantaran geus terbiasa ngadumling di negara luar ge lah jang geus biasa urang dinya mah ngadumling tuh masalah sebab perekonomian teu jalan maka perekonomian supaya jalan masuk siap dumling ya otomatis didumling jadi kuari majelema teh geus lain hayang ka awewe hayang na ka lalaki teu meunang manggil nu kasep lalaki langsung dibawa bae ka kamar terus ditonggengkeun ceces blon eta teh urang Urdun teh kabeuki da ngadumling lah awewe mah geus ngorosotkeun calana ge kunyana dijebiat teh hayang aing kos kitu mah tapi awewe ge lamun tukangna mah los daekeun nya ge jadi awewe ge didumling sarua bae lain ngan embung nu hareup hayangna nu tukang bae blon nya itu kunaon hayang nu tukang nya dibere nu hareup cek awewe teh ieu nu hareup embong memang nu tukang bae jadi ngadumling teh ka lalaki ka awewe ka lalaki ka awewe nah urusan soal dumling teh kapan dipermasalahkeun di zaman sahabat eta kumaha lalakonna lamun aya masyarakat anu ngadumling teh di zaman Sidina Abu Bakar Siddiq nyieun aturan ihraq dibeulem jelema anu daek ngadumling dibeulem di zaman Sidina Umar teh dibeulem di zaman Sayyidina Utsman mun aya nu ngadumling dibeulem di zaman Sayyidina Ali leuwih keras deui di samping ditazir dibeulem sebab naon ieu kapan ngarusak tatanan agama anu tatadina mah pan dina wati teh kapan hayang nurunkeun ngaluarkeun kitu ngalanjutkeun turunan lain ngan sakadar melampiaskan syahwat tapi kapan hayang boga turunan geus ayalah perkawinan dina perkawinan teh kapan engke najima dina jima ngahasilkeun turunan dina turunan eta kapan kudu dibiayaannya pamajikan dibiayaannya anak kudu dibiayaan maka orang-orang Urdun berpikiran boga pamajikan mah boga anak kudu dibiayaan ngadumling mah teu kudu dibiayaan sebab teu boga anak berarti geus rusak luar biasa maka di zaman sahabat dibeulem menghancur agama lamun di zaman urang kuari ngadenge baheula tuntutan di Perancis homoseksual teh kapan kudu dilegalkeun di negara nuntut ke PBB kemudian PBB ge ngarasa kebingungan lantaran nu dibahas lain make Quran lain make kitab samawi make kitab ham otomatis sakajasi manusia dibahas geus pada ngabogaan hak maka jelema anu resep ka lalaki sarua boga hak dilegalkeun di Perancis kawin karena di Perancis legal geus loba berarti Itali nomor kedua di Itali di Mowai eta teh kapan hayang dilegalkeun negara Italia nu dianggap suci aya Roma tapi aya sebuah negara sebuah kota ngaranna Mowai di dinya teh hayang dilegalkeun lantaran loba jasa anu homoseksual nuntut ke PBB legalkeun Jerman nuntut ke PBB dilegalkeun akhirna secara dunia dilegalkeun lalaki kawin ka lalaki gemal boga turunan atau mangan sakadar susukaan doang matak dibeulem ge ku Sina Abu Bakar Siddiq mah masuklah ke Indonesia kuari loba jasa di Indonesia nu homoseksual aya perkumpulan homo di Indonesia
Jakarta geus puguh, Bandung geus puguh, Surabaya geus puguh, di Tangerang geus saya perkumpulan homosek geus mulai aya aba-aba dek datang ke DPR minta dilegalkeun sarua jeung seperti di luar negeri. Dek kumaha coba pemerintahan urang lamun ngabahas make HAM moal beda jeung Jerman, Prancis, Itali, Amerika. Coba hayang ngeuleuh jeung hayang ngadenge coba DPR di urang. Hayang kos kumaha coba nyana. Dek kumaha coba lalakuanana. Geus lain nyaritakeun kudu dihad atau kudu diranjam, nyaritakeun soal legal jeung ilegalna. Acak-acakan selama pemerintahanana model kos kieu henteu make aturan Al-Qur'anul Karim moal beres aya masalahna naon ge. Masalah jilbab bae ge ku hese biasa. Jilbab bae ge ku hese sapira jilbab atuh. Tetapi kan teu beres-beres. Kunaon eta? Barodo. Coba nya namun ngaji ka Cilongok kade. Beres geus kabahas kabeh. Bocenah Kiai Uci so amat. Emang aing sakapu sok-sok. Ai ka model kosia mah kitu aing ge sok bae lah. Sia barodo-barodo teuing atuh. Mantak naon? Ayo atuh jeung mayoritas Islam di urang mah. Masalah jilbab bae ge sakitu hese na komo masalah homo. Mal kabahas ku jadi patali-patalikeun jeung urusan kemanusiaan, hak ajasi manusia. Ujung-ujungna moal beda jeung di Prancis, Jerman, Itali. Ya Allah ya Rabbi, nu dihadapi ku urang berbagai permasalahan anu kompleks di antarana model kos karari itu kono ngabahas di DPR puluh ya play amat sih. Lain kiaian kapan di DPR di ambalaya kiai. Islam lulu kapan lah Kristen masa etik, tetapi kunaon sih itu bisa ngabahas. Kunaon eta? Lantaran nu dideuleu lain akhirat, nu dideuleu lain syariat, nu dideuleu lain agama, nu dideuleu aja sebuah kekersekan. Iya, nu dideuleu teu saha. Nah, kuari jarita di Yordan seperti itu ambalaya, kuari mah hampir mayoritas homoseksual. Patu jelema teh teu meunang aya nu kasep, asal aya nu kasep diporosotkeun calanana titah nonggeng blon. Naon bedana teu jeung kuda, naon bedana jeung kebo lantaran teu ngaharepkeun boga anak, sebab lamun boga anak macaknya na ieu teh napakaheun. Urusaneun mendingan ngadum linga wae ge atuh daek badi dumling masalah nu penting mah embung ka urusan hareupna lantaran ge bos boga anak kadituna kapan urusaneun berarti dibere poek ku Gusti Allah. Poek pemikiran teh poek, maka Allah ngutus seorang nabi nungaran Lut maneh cicing di Urdun, luruskeun eta akhlak, luruskeun eta moral bangsa Urdun. Anu geus galiwat wates kokuari mah dirobah ka resep teh lain ka awewe, kunaon resep ka bool. Nya nama teu meunang neuleuh bool anu nyentol-nyentol. Barolot. Diskurs itulah jelema bangkawarah. Diutuslah Kangjeng Nabi Lut, Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina, Kangjeng Nabi Lut mah di Yordan deket kadinya teh. Atuh Kangjeng Nabi Lut teh dititah ku Gusti Allah diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, maka Kangjeng Nabi Lut dakwah nitah ulah boga kalakuan model kos kitu. Kangjeng Nabi Lut langsung ngomong ke kaum, wahai kaum Urdun, di mana bae ayana ieu coba urang buka mata hate, urang boga kalakuan teh beda jeung nu baraheula. Zaman bapak urang, zaman aki urang, uyut urang mah wajar-wajar bae ai lalaki mah hayang ka awewe. Kunaon saat ieu di mana bae kok resepna ka bool. Cek Kangjeng Nabi Lut teh kira-kira tuh.
bahkan Kangjeng Nabi Lut dakwah kitu ge geus diincer bae Lut urang bool yu beres teu beres ya umat. Waduh jadi ancaman Lut cek lain sial kudu kumaha ieu. Tapi Kangjeng Nabi Lut bahkan Nabi Rasul masumnya nama tetap dijaga secara mata kasat papan teka deuleu penjagaan anak, tapi secara gaibah kapan aya malaikat tenang Kangjeng Nabi Lut ngan eta mah ancaman bae ulah bae aing cek Nabi nya geus rada ngageter-geter tetep Lut ge imun ka aing pan berapa ieu mangani Kangjeng Nabi Lut kasep dedeg pangadeg Kangjeng Nabi Lut mah jangkung irungna mancung matana burelek budiang aya cambangan ka dieu aya janggotan ka dieu terus kulitna putih Kangjeng Nabi Lut mah bibirna semurada gede seetik hartina bagus lamun seri teh setiap jelema anu neuleuh ka Kangjeng Nabi Lut tertarik waduh sedangkeun Kangjeng Nabi Lut ngalarang dudumlingan model kostum ngomong ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin cek Kangjeng Nabi Lut atatunal fahisata wahai masyarakat apakah maraneh ieu ngalaksanakeun dubur rijal yakna dumling-dumlingan nanaonan maka jeung ngalaksanakeun dumling kieu masabaqakum biha min ahadin nu teu pernah baheula mah teu pernah aya ti heula mah nu miheulaan saurang ge ti alam boh manusia bojing anu ngebon humakeun dudumlingan kieu kakarak aya teh Kangjeng Nabi Lut nanaonan ieu ta innakum latatunar rijala syahwatan anatah aranjeun kabeh teh ieu ngalaksanakeun ka lalaki teh ieu karena syahwat duna min dunin nisa kunaon teh ka awewe ambalaya nu kos kumaha bae ge loba nu gede aya nu seneng aya nu leutik aya nu gede aya nu pendek nu jangkung aya kunaon ieu syahwat dirobah ku dan ka lalaki coba cek Kangjeng Nabi Lut kula diutus ku Gusti Allah jadi nabi kula diutus ku Gusti Allah jadi rasul kita nyelesaikeun urusan moral bangsa ieu hiji bae heulana kula dumling nanaonan ieu bal antum qaum musrifun balik tah aranjeun teh kaum anu bloon ngaliwat wates kabeh ngaliwat tina halal kana haram kunaon kikieuan itulah Kangjeng Nabi Lut dakwahna nu mantap ieu ayat teh tah dieling-eling diinget-inget ku Kangjeng Nabi wazkur elinglah anjeun Muhammad Luton ka Kangjeng Nabi Lut kumaha Kangjeng Nabi Lut ieu qala waktuna nyarita Kangjeng Nabi Lut liqaumihi ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin coba eta masyaallah terus Kangjeng Nabi Lut dakwah teureun-eureun di negara ti kota ieu ka kota itu ti kota ieu ka kota itu wah masyarakat kuari jadi resah ku dakwah Kangjeng Nabi Lut ketua-ketua kopilah pamimpin-pamimpin kopilah ngayakeun musyawarah deui bener ge eueuh di zaman baheulana urang ieu ngalampiaskeun syahwat ka lalaki tapi kan ieu teh jadi kasenangan kok ieu Lut ngahalang-halang kasenangan urang kurang ajar ieu si Lut budak kamari jeung lain urang dieu nya nama lain urang dieu nya nyahoanan make jeung lurang larang kieu coba kudu kumaha ieu urang kudu kumaha ieu kan kesenangan orang urusan senang makan kumaha orang nunyeuna haju ieu Lut larang-larang wah teh beres ya kajian kumaha ge Lut urang datang ka ayu dilarang-larang kieu tita biluk kanu biasa bae urang syahwat ka awewe syahwat ka awewe teh hayangna ka lalaki bae masyaallah ih kaum model kos karaya
di samping akhlak Kangjeng Nabi Lut titah ngabalikeun agama nu saat eta agama teh agama kafir agama musyrik lantaran nyembahna nyana ka patung. Kangjeng Nabi Lut teh ngabilukeun agama supaya nyembah ka Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard. Di samping nitah ibadah ka Gusti Allah ieu Allah nyeun aturan ulah ngadumling eta teu daraekeun kaum tetep bae geus ngeunaheun nyana teh boga kalakuan dudumling teh geus ngeunaheun jasa lantaran teu boga anak ngeunaheun asal aya lalaki toel supkeun ka kamar porosotkeun calanana nonggeng aduh ieu kaum bisa jadi kos kieu. Nubanta Kangjeng Nabi pernah nyarita inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumilut. Saya napang dipake karempan anu ku kaula dipake karempan terhadapku umat kaula ieu pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut rempan jasa moal pati-pati Kangjeng Nabi nyarita kitu lamun encan katropong ku batin Kangjeng Nabi berarti batin Kangjeng Nabi geus neropong di akhir zaman bakalna terjadi umat urang ge umat kaula loba anu kos Kangjeng Nabi Lut kos umat Kangjeng Nabi Lut masyaallah. Numantakola Muhammad bin Sirin laisa syai'un minad dawabi amalu amala qaumil Lut ilal khizira wal himar. Ente perhatikeun coba ge di berbagai negara teu aya hewan-hewan anu mamana ge anu boga kalakuan okos kaum Kangjeng Nabi Lut kecuali dua hiji babi nomor kadua himar. Urang lamun neuleuh kuda jalangan tetep bae lain kana duburna tetep kana parantina. Lamun nyelek kebo jalangan tetep bae lain kana boolna tetep bae kana parantina. Urang neuleuh embe ge ka jentingnya na jalan tukang tetep kana parantina. Kotok ge kotok sarua bae kotok emang aya naonan kotok mah dua tah hiji liangna nya. Setelah diteliti jangan mah hiji liangna eta keneh. Ngan ka kawasan Allah meureun paranti endog mah paranti endog paranti tai mah paranti tai urang teu nyaho tamu urusanna sebab lawan nyahona kieu lamun aya kotok kok tewak cek ibu urang bae tewak aja bae colok coba geus endogan teu colok urang aya berarti tarendogan budak pari mah nyawon kos kitu mah colok urang panas eta curug urang panas. Badan kotok ke kaget nu biasa nama jalain sagede kieu koy mah gede amat. Bejaan ka kotok ieu mah lain bangsa sia, curug ieu mah wasup. Sadok asup ya. Eta kon baheula mah kos kita sada kotok kokokan bae eta coba tewak colok aya kurungan geus dipetakeun ku urang sayangna kurungan. Engke geus kebal bae buka kakaratrak. Deuleu aya endongan. Ye, baheula mah kos kitu. Kuari mah teu nyarahoeun cara-cara kos kitu budak kuari mah nyahona maling endog bae pokona. Ya Allah, ya Rabbi. Loba urang pangalaman zaman baheula mah kos kitu. Asal kakalatrak bae geus. Lamun aya nu kakalatrak kotok rintik tewak colok hanja pencit kakaladrak bae ndogan teu naon teu pencit mentak urang keur leutik mah ngadoa sing kakaladrak sia mana teu pencit pasti aju zaman hese pan baheula mah bepencit teh terus bae diolahkeun terus digoreng dipasi-pasi pan ku kolot teh hebat eta kolot baheula mah terus anu wani teh geus digoreng ge ke waya dahar bae urang karumpul tah jang sia jangjang tah jang sia ceker tah jang sia itu bajang emak jeung abah amo budak bu pohara teu adil. Mak ieu bapak nu dagingan tah dagingna mah ku tempe bae
jadi daging nama tetap tempe-tempe kene diberi ceker di kejotan kunyana kolot uyuhan dinya nyana mentok kayak anak ceker eta dibagi baheula mah naon eta lain masalah nanaona ieu anak nurut jasa ka kolot sehingga teu wani diturub saji aya hidangan-hidangan lamun encan dibagi ku kolot teu wani berarti kan hebat jasa teh akhlak kabari ieu masyaallah hebat jasa urang dahar kadinya bebeja heula mah itu aya daging kotok heuh eta jangan basia haji kula keke mangga bagi dibagi kumaha nurut jasa zaman kamari ieu ya Allah kuari buka turun saji set beres bapak rajeng mana isal musdar hehe sianya heeh padi dibiarkan kabeh ira deui mah atuh geus teu bisa mah kumaha tungtuna kompetisi kolot jeung anak asal geus saya turun saji bapak nanti heula beak anak nanti heula beak anak jeung bapak kompetisi ieu mah keur carita zaman kamari ieu mah zaman sieun ka kolot zaman nurut ka kolot boro-boro nanaon boga daging ge boga tempe tetep dibagi ku kolot urangna nemah deui masyaallah haju hebat jasa kapan baheula mah aya papadangan segala rupa hingga tetangga teh mah mandek papadangan ka mana tuh kayak mata tangga ya papadangan matah ditambahan deui nya matah tuh jang papadangan bareng ka ditu itu boga dicokot ieu boga ka ditukeun eta papadangan ku akur eta baheula masyaallah karim rapih jasa zaman kamari ku hari geus papadangan oh didalekeun meja daharnya nindit bae ka ditu cokot dahar sorangan kotek tenende kadinya ieu samuaing ka mana lah kotok ngaranna sia meureun kotokna ulah bomong nah ieu Kangjeng Nabi terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu dua akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling innakum latatuna rijal syahwatan kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram di opat kota nu tadi diceritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul ieu teh urang deuk ngarobah tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh ku ari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling masyaallah bisa bos kitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae ku ari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-nahan ketika dinahan-nahannya ana sisirian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maraling urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu
nu dipake kasihan TKPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake kasihan polisi mun satungtung aya polisi nya na lamun polisi atuh takut polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus baik urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi taruha lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan anu loba di hotel-hotel asup ka hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita iyalah nu dipake karempan ku Kanjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu bali kukula dipake karempan pagawean kaum Kanjeng Nabi Lut teliti coba ge hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua hiji khinzir dua himar eta badaekeun tah babi mang ngadumling himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus beturun-urun ieu ge gara-gara setan duta tadi nama jaar rembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nya ge teu make calana-calana acan dengan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaannya nak terus atuh ngaranna ge setan terus setan malah sok inget kadongeng di ilmu kewalian da aya waliullah kapangi jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang di deuleu badasa urang sia setan heueuh ceuk kok tenang amat sih setan di dieu lah jakeun teh lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda Gus ya jangan antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kulit cenah itu kiai na geus dari setan ya atuh pamarentah teu kudu digoda ku kulit cenah ge geus dari setan kabeh cek kan lantak urang kuari istirahat cek kan alhamdulillah senang cenah kula jauh mereka lantak ke satu ayo teu kudu digoda udah sudah digoda-goda cek kan barang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheuh berarti kuari istirahat setan di handapeun tanggal ceringin nya sebab musejen geus di setan menang saminggu wali kapangide jeung setan sejen tadina assalamualaikum waalaikum teu ngajawab jadi tukang waalaikum bareng di dieu pengen teu ngajawab setan sia orang sia keron di dieu istirahat cek teh setan sih istirahat aya setan istirahat wali banyak nyahoeun ka setan-setan kan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoeun nya nama ka setan teh ya mun kapangijing setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tojok ku Imam Syafi'i buta
sembarangan sia kain ceurik setan ngahinging tadi itu mabuk sia budak bisa nojok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hati urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anak mah geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedak-sedak cek cenah ieu urang nyeun RSSS di jero hate Ima ya setan saya kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya seseleh jasa waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin caknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahat da unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cak coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa ha celeutik we kiai kos kieu bacakan teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cek pedagang mah komo geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapangijeng setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cek nya teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge malah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang paseh sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur tah setan tapi lamun kudu teu bisaan mah pencet babacaan aing bisa bacaan kos kitu mah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul basir aja bisa muntak urang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang membaca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'an surat bil jibal qur'an bil Allah kullu ma bil maut nah sia walau anna qur'an bil jibal pencet teu karasa sial da setan tiga rasa masuk ke pencet-pencet nak si adek setan lebih hebat mentaknya setan desieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ke golbu jin mentak urang auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mapan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ta eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia lamun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua kopilah teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kang ngeunahan hirup urang nu mantap timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min
qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Teu aya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut ilaan kalau kecualinya nangara romong gas. Ulah samatkan aya ieu Lut ulah datang ka ngaganggu kastabilan kageunaan urang. Akhrijum usir Lut. Jeung pengarut-pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh. Innahum unasun yatatahharun. Eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci. Bohong nyana teresep kalalaki resep kajian kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri, nyana anggus kaku-kaku nyucikeun dere gas. Lamun bener kos kitu usir urang. Ya Allah ya Rabbi, eta Rasul dek diusir. Rasul eta kepan dek diusir. Masya Allah ari mulai kuaridek ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana. Aya pembekotan di kota Amur, di kota Amir, di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh. Na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang. Sedengkeun Kangjeng Nabi Lut bacicing teh ti Sodom. Nah, di Sodom iyalah mulai dikondisikan pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut. Kaum Urdun nu aya di Yordan dek ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwah ka nabi-nabina. Masya Allah nu baraheula teh kos kitu. Kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah, sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut. Kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna, maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab. Riwayatkeun nopana Sayyidatah Sakinah satuhurna Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rasa ing Sayyidah Sakinah minal khaba'is saking khemah Okol jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe syiran Sayyidah Sakinah teguh haleng ucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami. Madza ing apa suwiji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapa Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum ing apa suwiji-wiji migawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umam iku akhir pirang-pirang umat. Itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut tababaun mudababaun mustabilun bailun Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun Mustafilun fa'ilun. Ayat not nasar temenang sambaran lamun rojas mustafilun 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 rojas disebut bagong sereng cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit faulun muzailun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun muzafilun fa'ilun
Maza taquluna in qala nabiyyu lakum maza fa'altum wa antum akhirul umami bi itsati wa bi ali badamu takidi minum musara wa min duriju bidamin makana hadza jazai in satul lakum tublipuni bisuin bizawi rahimi. Aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah panti ngayun-ngayun salakin. Aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan alinsun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minum duriju lan saking itrati duriju dan lamokotan itrati bidamin kalawan getih makana zawaran apa ikilaiki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh antuk lipuni saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bizawi rahimi ing dalam kanganduane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala, gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh sebab sirahna teh dipakai main bola di alung-alung nu manta kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala anak main bola tidinya nu manta kuari nyeri rarasaan lamun urang leuleuh nu main bola kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge penting teh nonton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nonton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manyana mah duitan teh naon gara-garana naon tuh Allah lagu nyaraho biasa Masya Allah dikumaha lalakona coba yuk urang lamun nyaritakeun keistimewaan Syekh Abu Hasan Asyadzili Syekh Abu Hasan Asyadzili teh nyana teh kapan boga guruna saha Imam Syekh Athaillah Syai'illah teh guruna sa Imam Marusi As-Sekandari. Syekh Abu Hasan Asyadzili lahir teh panehanana mah di Maroko Maghribi. Nyana ngaguru setelah ngaguru seakan-akan diperintah ku guru kita kanu nurut geus teh loba tuwar-tawarnya nama antar negara ku guruna teh Mesir berangkat geus ti Mesir Yordan berangkat Yordan terus Maroko berangkat balik deui kuari ka Palestina balik deui Yordan Mesir terus baik dalam rangka wusul ilallah nyana hirup kumaha petunjuk guru. Setelah nyana dilepas ku guru amanat guru ngan sakadar sakieu amanat Sadil teh kampung Sadil nyana titah cicing di kampung Sadil mantak Abu Hasan Asyadzili kampung tamah cicing di dinya nu mantak cicing di dinya kunaon urang dinya teu nyahoeun ka pangeran teu nyahoeun teu bisaeun ibadah nu bagus
teu nyahoan katentreman jiwa cicing didinya didik mangga barang datang ke kampung Syadil nyana hayang boga babaturan ahli Allah di mana ieu teh diteangan kiai-kiai kunyana barang diteangan ieu kiai ahli ibadah tapi can pati ikhlas kiai ibadah can ikhlas kiai ibadah can pati ikhlas neangan nyana pibaturan nu ikhlas sayang babarengan pas aya di handapan gunung sorangan bae oh iya hebat dia di samping eta cek aing dik didinya ngaguru deui terus jangan ngabaturan ibadah ka Gusti Allah duaan sanggeusna duaan sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Syadil dakwah amanatna ti guruna sia opat jeung opat nu opat hiji cinta hiji be Allah ulah aya cinta salian Allah dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah ulah neangan ridho makhluk manusia ulah tilu tapa tina dunia zuhud ulah aya sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia opat tawakal tu Allah tawakal ka Gusti Allah cekal eta cicing di mana bae nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae jauhan larangan Allah paharaman Allah nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep eta bae cicing di mana bae sakitu sakitu mama bahasan cinta ulah aya dua hiji Allah ulah cinta ka cing aja ieu mah penting geus kieu sorot seri sorangan nya nang kenclong kiai blon ya Allah ya Rabbi aya macem-macem kacinta di jero hati Abu Hasan hiji be cinta Allah nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah titik urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun hiji be ridho keputusan Allah tilu anti dunia sabakatul hiber ge ulah aya di jero hate dunia pohara Masya Allah kan urang mau ojol dek dakwah asal dek gebulidan asal dek mamaca asal kurang eta beta nu dideuleuna teh eta bae asal ngariungkeun nu sugih giat mun ngariungkeun nu susah mah geus melihat hulu lah sales malah aduh Masya Allah gari itu nomor kaopat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah ya kayak opat deui laksanakeun seluruh kewajiban Allah andai kata kudu nyawa tarohana tarohir dua jauhan larangan Allah paharaman Allah singkirkan opat tilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep naon nu dipake karesep sabaran urang embung sabar nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang dilaksanakan ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit mung eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalisakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae jelema pohar
lantaran non teu hayang dunia. Ieu urang nu mantak haju kuari embung ge ka kiai eta tak ngojol ka duniana. Maca khutbah Jumat bae kudu dibayar, buego. Teu kira ikhlas eta si kiai. Jumat bae dan kepentingannya na kudu dibayar. Ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar, di Mekah ge ulah loba omong kosnya nyao bae ka di Mekah. Urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana kuari khutbah kudu dibayar. Aya aturan ku DKM tadi bayarnya nah haju indit jumah nanti di dinya tolol teh coba kiai eta. Ih, berarti aya yang meureun ye. Aing mah coba-coba doang aing mah. Masya Allah bangunna aya ieu. Ya Allah. Ya Karim. Endek kumaha ditaluturkeunana ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana. Je tak kos gitu dijadikan DKM duit tepuguh kemana-mana tulisanana eueuh duitna eueuh atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad leuwih jahat malah mah itu onom di ditu ikan mah asli tempat suci Masya Allah Karim. Nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong wae ngaji jararau amat atuh teh kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa lain masalah bisa teu bisana lelebok sia orek koros ya mah karasan ku masyarakat ge nyaho sia teh pinter aing nyaho tapi aing mung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sababna aing mah orek koros anak mah sia mah hidungna mung aing dokterna mah uji orek koros bae ceknya nah tuh sama-sama orek koros mah tuh jangan saling mendahului. Ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andes aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang geblah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we di mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona cek nyana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup cek masyarakat modar aja masyarakat aing bunga aja kanya nembung kunaon teu aing hate aing ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ka seseorang kasih eta